Ngaran kuring Rama ngan sakitu-kituna eueuh papanjanganna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan Rama. Kuring ge moal protes peda ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring ge moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes peda batur sok nyarebut gelo ka kuring padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jejeug kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendan ka kuring, padahal kuring mah ajeg teu miring teu sih. Padahal ceuk kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Nu gelo mah tuh nu sok malingan duit negara, nu gelo mah tuh anu resep ngahasab harta jeung ngarebut hak rakyatna, nu gelo mah tuh pamimpin anu torek tara ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh, gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ieu teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok seuri mun ningali nu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu tetereje hayang jadi pamimpin. Tah lain waras ngaranna lamun kalah hayang jadi pamimpin. Ieu sing sadar hirup geus pada haresang moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang nu dipimpinna. Apan salat oge lamun aya imam pasti aya makmumna. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas eueuh nu ngatur. Eueuh anu nyarek mending jiga kuring bebas teu kauger ku nguran jeung itu ieu. Nu matak hayang hirup tumaninah